Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa fadlillah wa bi syafa'ati rasulillah wa bi karamati awliyaillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-ghina ya'su mimma fi aydin nas wa iyyaka wat tama'a fa innahul faqrul hadir. Ilahi anta maqsudi wa yadhaka maqdi'atini mahabbataka wa ma'rifataka fi amama jam'il masyayikhi ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'an suliyalaya wa bil khusus imamuna wa murabbi arwahina nani asyidi Syekh Muhammad Abdul Rasyid Masul. Mudah-mudahan manten sing dipanjangkeun di yuswa dunyana, disampurnakeun kesehatan zahirna. Salamina Allah Subhanahu wa taala ngabarokahkeun karomah sinar barokah kangge mantena kanggo kapriyogian urang sadaya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan urang sadayana khususna umumna sadayana sadaya pamaksadan urang sadayana sing aya dina ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana digampilkeun dina sagala urusan dunia sumona urusan akhirat. Kegaduhan wala putra putri anu soleh-solehah, sehat, kaya raya, dohir batin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Resapuhan samirau ikhwan wal akhwat zakirin wa zakirat muslimin wa muslimat. Alhamdulillah urang sadayana ngalangkungan kudrat sinami idradat Allah Subhanahu wa taala, ngalangkungan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, ngalangkungan karomah sinar barokah mangga sahabat urang sadayana tiasa kumpul di madrasah teu aya sanes sejak mensyukuri merayakan salapan kemenangan anu kaping 23 Januari ayeuna. Bade kempel ikhwan terutami wakil talkin sakolong langit alias genep benua 42 negara itu sadunia kumpul ke kaping 23 di Istiqlal di Tasik cenah surat 27 bus itu di Tasik kumpul busna 27 20 genep. Abdi di Garut 10 bus, di Sumedang 10 bus, di Bandung 50, nembe 54 bus. Insyaallah di Nusanes. Di Sayong sadepi 2 bus, teu acan bus, mobil sareng elokna. Kempel di Istiqlal. Mangmit bisi reka Monas, naik ka Monas kan. Siga Angnu kan tenarna naik kana Monas, ujug-ujug daya di luhur. Juga memang itu jadi tenar. Alhamdulillah urang sadayana tiasa kumpul rutinan malam Jumat aya sanes kangge mensyukuri nikmat. Hiji waktu aya kebon binatang lamun di Jakarta Maragunan, mun di Jawa mah Gembira Loka, lamun di Bandung kebun binatang Bandung. Jadi daya pengapulang si gajar pernah kebun binatang, kebun binatang kan pernah ngerakeun naon ngakurkeun atau kalau mau kulur
dulur sama makhluk lawan sejak syukuran ternyata orang teh leuwih ganteng tibatan maranehanana torojol dina hati alhamdulillah bisi pernah kami kan itu astagfirullahaladzim can pernah ke kebun binatang longok dulur teh si Amang aya si Oa ngirakeun ieu mah ka awen teu ka kebun binatang teu beunghar handeur itu heueuh ulin-ulin atuh meh teu stres deui hiji waktu kebun binatang cek anu ngurus kebun binatang teh biaya bayar mah baik ongkos atanapi mayar karcis keur asup ka kebun binatang hargana 50.000 jelema udah ikut naon mahal diturunkeun 40.000 asal asup ari teh daekeun asup wae saat 30.000 eueuh jelema nu daek asup 10.000 eueuh nu asup geus pokona nu hayang asup ka kebun binatang gratis bereuk we jelema mun urang mah ere ka mana ka Ampera ka mun Cipanas mun mayar mah teu daraek pas gratis we gorowog teh jalmi seueur nu lebat ka kebon binatang geus loba nu asup ka kebon binatang eta si gerbangna gapurana ditutup langsung dikunci tos dikunci dikaluarkeun singa dikaluarkeun orai koneng mangyana dikaluarkeun serigala pokona sakabeh sato terutama nu garala dikaluarkeun ci kira-kira ibu-ibu rek kabur ka mana rek kabur ka mana jelema wah timpa perot saking kusieun aya nu naek kana tangkal aya nu naek kana tembok naon rek nyalametkeun diri sieun dihakan soalna eta satona teu dibere hak teu dibere dahareun kan eueuh nu malayar atuh lalu 4 jelema cek penunggu karcis cek penunggu pintu rek dibuka asal syaratna saurang mayar 500.000 jelema bakal rek malayar moal naon sababna hayang salamet usah hayang salamet akhirna mayar 500.000 kabar alhamdulillah bebas tah kahirupan teh kudu ulah gambaran seperti gitu tatkala dititah olahraga hayu urang olahraga urang lari armung ari geus geuring mah ka rumah sakit 10 juta ge ditebak naon hayang sehat ari olahraga nu gratis ada zikir gratis diajak zikir berjamaah teu daek kudu daek tatkala geus karasa we loba kabingung wah seperti jelema nu tos asup kana pakuburan jelema nu marawat asup ka pakuburan asup ka alam barzah jejeritan jelema di alam barzah cek jelema nu aya di alam barzah robbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah nun pangeran abdi paparin abdi kesempatan hoyong hirup deui ka dunia jelema nu jero kubur teh jejeritan dah teu kadenge we kurang mah coba lamun ku Allah dibukakeun ceuli urang bisa nguping ahli kubur nu keur jejeritan atuh mikir jelema hirup di dunia teh sabaraha lila coba lamun miskin keur di dunia na aya batasan waktu paling sabaraha puluh tahun hirup di dunia lamun gering aya batasanana lamun miskin aya batasanana lamun sepertina susah di dunia loba masalah di dunia aya batasanana paling urang hirup di dunia sabaraha tahun coba jelema nu geus arasup ka pakuburan baratah di ditu teu daekeun kaluar deui teu daekeun balik deui ka keluargana naon teu bisa kaluar
Lamun mah sepertina disiksa, wah disiksa nepikeun ka kiamat. Geus kiamat nyambung deui kana neraka. Maka nak di jero kubur mah karek hufratun min hufarin minan nir. Sakedukan tina pirang-pirang kedukan neraka. Lamun dina patamanan mah karek buluan neraka atuh. Mun di ieu madrasah mah tak karek buluanana sakitu. Siksaan teh acan pul. Lamun dina neraka, lamun dina pakuburan manggih seuneu, alah eta mah seuneu rokok tah sakitu. Diibaratkeun mah kitu. Jelema nu hirup di zaman Nabi Adam alaihissalam heuk marawat. Hirupna seperti na 1000 tahun, di zaman Nabi Adam ka dieu nepikeun ka ayeuna geus leuwih di 5000 tahun. Lila hirup di duniana, lila di jero kuburna. Kubur. Lila di mana? Kubur. Lila di jero kubur. Tos di jero kubur dihudangkeun di alam mahsyar, di alam di sirat 4000 tahun, di alam mahsyar duka sabaraha ribu tahun. Blus teh kana neraka eueuh tungtungna di akhirat. Mun rek sedih teh. Mun musyrik mah eueuh tungtungna moal hajat-hajat di neraka. Di dunia mah mun manggih ka sedih berjodoh-jodoh. Di mana-mana manggih ka sedih pasti bakal mendak naon senang di hareupna daroda berputar. Lamun ayeuna manggih bunga pasti ka hareupna bakal mendak sedih. Tapi lamun geus ka akhirat, lamun disiksa teh wah teu kudu ngadaguan disiksa ku cicing we dina neraka. Seperti kieu. Haji Dayat sakabeh dosa dihampura. Alhamdulillah. Kecuali kusabab saumur hirup pernah ninggalkeun salat sawaktu. Tah eta we nu ditebus mah alhamdulillah. Sakabeh salatna dihampuran nu tinggalna kecuali sawaktu dan nu dipenta pertanggungjawaban. Eta sawaktu ninggalkeun salat ternyata dipenta pertanggungjawabanna, ternyata disiksa dina neraka teh 500 tahun. Sekali teh salat. Dihitung-hitung seorang salatnya si budak balik nepikeun ka ayeuna. Sawaktu 500 tahun. Cenah di dunia sedih asaribu komo di ditu. Di dunia mah seperti lamun aya kesel tinggal ka sawah mun boga serang, tinggal jalan-jalan tak kalapan. Mun teu boga sawah, tinggal ulin ka mana mun boga duit, coba di neraka. Lamun kesel ka mana? Disiksa teh eueuh isuk eueuh sore, tuluy we disiksa. Maka aya di neraka teh hiji peti disiapkeun keur hiji jelema. Dina sapoe sapeuting teh jelema teh disiksa teh teu kurang teu leuwih ti 70.000 macam siksaan. 70.000 macam siksaan. Digunting letah hiji, dirojok irung 2, dirojok ceuli 3, terus naon deui nya? Dirojok mata 4, 70.000 sapoe sapeuting teh. Wah, teh disiksa we tuluy-tuluy ya. Atau di dunia cangkel bisa jangmunjar, ayeuna seperti tunduh bisa sare di ditu urur. Matak nyeri hatena di dunia dosa gede, kayak dibalas ku Allah ku kanikmatan. Gering di dunia sagede, kasusah di dunia sagede, mundaek sabarna. Tapi di ditu naudzubillah min zalik eueuh tungtungna. Maka di dunia mah tempat ujian dia bluakum ayyukum ahsanu amala, sakabeh jelema diuji. Keur naon eta ujian? Keur naek kelas saha di antara aranjeun kabeh nu alus-alusna amalna. Itu dah. Jadi wah atuh siksaan ge teu. Jadi dikir teu pira mun ka pengajian gratis engke geus asup ka pakuburan mah dikorehan amal teh.
Nu tadi jelema jejerita di alam kubur menta ka Gusti Allah hayang hirup saja ya Allah. Abi lungsurkeun deui, kaluarkeun deui hayang hirup ka alam dunia. Saur Gusti Allah maneh rek naon? Kuring teh fa asaddaqo rek ngalaksanakeun sedekah. Ladang ikhtiar timimiti bisa usaha nepikeun ka maot teh rek disedekahkeun kabeh. Naon geuning karasa geus di alam kubur mah urang boga harta ku boga ngadon dipake pasea adik jeung lanceuk teu wawuh gara-gara harta warisan leuheum hektaran ieu palebah leutik dulur jeung dulur teu wawuh gara-gara harta tatangga jeung tetangga teu wawuh gara-gara harta tah eta nu saeutik sakitu-kituna ladang usaha teh ladang ikhtiar salila-lila di alam dunia jelema nu geus maot di kuburan hayang hirup deui teh moal diwariskeun moal dibikeun moal dikumaha-kumaha rek disedekahkeun kabeh naon bekal urang pribadi di jero kubur kan lebar rata-rata teh wah sieun teh budak lapar sieun teh budak fakir miskin ngeboga gitu boga mah sarua gitu wae eta kan nu dipikasieun teh eta hayang sedekah ku sabab eueuh nu bisa nulungan kecuali amal sorangan atau budak lamun budakna soleh ari budakna teu soleh mah nya ngalepkeun we ka kolot ieu tanah nu dipake madrasah ieu seandainya boga tanah mah hektar-hektar tadi dia bakal golontor mah mun tanaga teh mah tanaga mah mid lamun ngilu mantuan madrasah ieu nu ngagolontor tuluy-tuluy ta eta nu bakal dikorehan teh lain nu ladang dipake digawe sapopoe san ieu tiap poe dipake ngaji tiap malam Jumat dipake ngaji ngagolontor we tuluy tatkala urang maot ternyata di korehan ladang urang siga nama nu teu berharga teh tan karena dieu urang ngaluarkeun kesang urang ngaluarkeun duit teh siga teu berharga ngadeukeun madrasah siga berharga keneh keur keluarga keur imah keur segala rupa justru geus asup ka alam kubur mah anu kieu nu paling berharga hiji iraq sedekah nomor kadua wa aqum minas sholihin kuring teh rek adegeun rek ngalaksanakeun pirang-pirang amal soleh asap moal meureun usahana oge naon ibadah we tuluy-tuluyan lamun jelema dibere kesempatan bisa hirup deui ulah tadi siga tadi geus asup ka jero dikaluarkeun sasatoan karaka wah lumpat ke pintu gerbang 500.000 oge dibayar seperti olahraga nu tadi ari olahraga teh hoream urang teh omong tukang motoran mah kamana teh naik turun motor we tatkala diberi gering sakali wah duit sabaraha siap berkorban itu dah jadi kumaha disorangan seperti kabeungharan saur Kanjeng Nabi al-ghina ya'su mimma fi aidin nas ari jelema beunghar teh nu kumaha jelema beunghar teh lain jelema nu loba hartana roh dijuru bro dipantau lubak libu kebon lobak tegal kok tapi jelema beunghar teh al ya'su mimma fi aidin nas jelema anu terputus jelema anu dina hatena eueuh ngarep-ngarep perkara nu aya dina leuweung batur ngalap cukup kana perkara nu aya eta jelema beunghar cik ari urang butuh ku batur teu urang butuh ku batur teu berarti miskin atuh da wajar da manusia jelema mah disebutna manusia makhluk sosial ayeuna nu dipake ku urang baju menang sabaraha urang ayeuna calana sarung menang ajeun sabaraha urang butuh ku batur mangka urang hakikatna manusia mah miskin nu beunghar mah mung Gusti Allah unggul ngan minimal urang wa iya kam atom kudu sieun anjeun ku tomah naon ari tomat teh ngarep-ngarep urang teu boga gawe ngarep-ngarep hayang dibere ku batu tah eta silakan
gawe teu boga hayang dibere ku batur hayang deui si eta mere ka urang padahal urang teu boga gawe lamun boga gawe mah sanes mah eta mah urang teu boga gawe tapi hayang dibere ku batur fa innahu fakirun hadiru mangka eta disebutna fakir anu hadir fakir anu nyata teh dina hate ngarep-ngarep perkara nu aya di batur. Itulah miskin nusanya. Padahal dina diri urang teh aya nu leuwih mahal. Aya nu leuwih mahal. Mana contoh ari asma Allah teh sahiji 80 cek saha. Cek saha salam sahabat. Cek Adam bil. Asma Allah teh jumlahna teh kan aya 4.000. Mana nu 4.000? 1.000 dina kitab tafsir Yasin. 1.000 teh aya nu uningan khusus nu uningan teh Allah unggul. 1.000 Allah maparinan uningan khusus ka para malaikat. 1.000 Allah nyimpen di Lauhul Mahfuz. 300 dina kitab Toret, 300 dina kitab Zabur, 300 dina kitab Injil. Jadi sabaraha jumlahna? 3.800 aya dina Al-Qur'an jumlahna 3.888. Ari nu hijina di mana? Nu hijina Gusti Allah nyimpen fi qalbil mukmin dina hatena jalma mukmin. Mun urang mah disebutna zikir hobi. Cik pertanyaan ka sadayana. Apakah sakabeh jalma mukmin dina hatena aya zikir hobian teh aya? Dina hatena aya zikir asma Allah teh? Sadaya mukmin gaduh zikir hobi teu? Henteu. Mukmin mana nu gaduh dina hatena aya eling ka Gusti Allah khusus jalma-jalma mukmin anu dipilih ku Gusti. Namun sababna asma Allah eta anu suci Allah teu sembarangan nyimpen. Anu saur Abi Atos cai sagelas ieu cai sagelas mun dijual sabaraha hargana? 500 atau 1.000 mun saakua botol. Lamun ieu sagelas ieu dieusian jus buah sabaraha hargana? 10.000. Berapa? 10.000. 7.000. Lamun madu sakieu sabaraha hargana? 2 juta. 100.000. Kenapa lah tukang madu? 100.000. Tah anu berharga teh naon nu di jerona? Lamun ieu dieusian si kolomberan berarti hargana sabaraha? Si ompo jeung tai di jerona sabaraha hargana? Aya hargaan teh aya? Teu aya hargaan. Rek naros ka bapak jeung ka ibu. Ari dina jero beuteung urang madu, jus, ciherang atau cikolomberan? Madu di mana? Kopi. Di jero beuteung urang naon eusina? Cikolomberan ngungkul. Berarti urang eueuh hargaan. Naon nu matak jadi aya hargaan? Nu matak jadi aya hargaan teh jenengan Gusti Allah asma Allah anu hiji nu disebut zikir hobi Gusti Allah kersa nyimpen asma mantena dina hate urang ngalangkungan talqin zikir. Maka di mana-mana sakali inget asma Allah nu eta 3.888 ngahiji jeung ismu zat eta babarengan jeung urang nu ingetna. Haji Dayat pesantren sabaraha puluh tahun sih? 5 tahun setengah. Oh, 5 tahun setengah. Alhamdulillah. Lamun mah jelema khusus nu masantren hungkul nu ditalakin teh. Jelema anu masantrenna puluhan tahun anu dina hatena aya zikir hobi teh. Urang sigana moal kagehan. Moal. Lamun mah jelema anu sapertina nu ditalakin teh kudu jelema nu sarakola hungkul, nu S1, S2, S3 profesor kaliduna. Urang moal kagehan. Tapi kok urang kagehan? Ciri Allah teh nyaaheun ka urang
milih urang, resepkeun ka urang, rek nyalametkeun ka urang. Tata carana, cirina jenengan anjeunna disimpen dina hate urang. Ngalangkungan guru mursyid nu ditalkinkeun nyaeta zikir hobi tak urang berharga eta. Jelema sakolong langit urang salah sahiji nu dipilih. Maka saur Gusti Allah dina surah Waqiah leuwih ti 30 kali diucapkeun fabi ayyi ala rabbikuma tukatiban, mangka nikmat pangeran nu mana nu ku anjeun didustakeun leuwih mahal. Punten seueur ajengan seueur kiai tatkala diajak talqin zikir nolak. Namun sababna Allah teridoeun jenengan mantena ditunda dina hate eta jalma. Loba jelema nu sakolahna luhur ku sabab Allah teridoeun jenengan mantena ditulis dina hate dina roh eta jalma, Allah teu nyimpen. Kumaha carana? Loba aya nu nolak ke, aya nu teu apaleun ke. Naon ciri Allah teridoeun jenengan mantena disimpen di eta jalma. Alhamdulillah Gusti Allah maridoeun jenengan mantena disimpen dina roh urang, diinget-inget dina hate zikir hobi. Ucapan pangabdolna jelema tatkala maot hayang ditahlilan. Wah, kecuali versi beureut mung ditahlilan. Hayang ditahlilan naon? Meh jadi ahli la ilaha illallah. Saha tahlilna? Nu hirup ari nu eta ditahlilan tahlil teu. Teu terus rek jadi ahli la ilaha illallah kumaha? Ari manehana teh giluan tahlil mah. Maka urang mah tahlilna mumpung hirup meh urang jadi ahli la ilaha illallah kitu tah. Entah di dunia masa kedeung tah. Di dunia masa kedeung atuh da anggar buru boga duit atuh usaha sarua wae. Ngan minimal urang dina stres deui sadar bahwa hirup di dunia teh moal lila. Tatkala urang ngeluh ku kasakit moal ngeluh-ngeluh deui naon sakedeung di dunia. Allah mere kasusah ka urang teh ciri Allah teh nyaaheun ka urang masih kena diperhatikeun. Dalam jelema teh diperhatikeun malos we sakahayangna. Siga orang kafir, siga orang Kristen atau Yahudi terserah, maka hirupna sakahayangna. Urang mah diatur ku Gusti Allah. Samiskin-miskina sateu boga-na sagring-gringna urang sigana mikir 1000 kali lamun kudu ngaling mah. Mikir 1000 kali lamun kudu korupsi mah. Udah mau korupsi nana, rekorupsi naon coba? Naon? Alhamdulillah nyangen kene, nyangen kene. Itu dah. Nu penting mah ngereuyeun we eta hate selalu zikir ka Gusti. Ulah dicampuran hate urang ku panyakit-panyakit anu goreng. Seperti siji kisah aya saya selawan ya. Ila hadrati jenengan silsilah dari beberapa sumber saya berbeda maupun silsilah dan Hasan Basri. Hiji waktu si Hasan Basri nuju mampah di sisi basisir, sisi laut. Ternyata ningali hiji pamuda keur calik ku eta pamuda. Pamuda keur calik gigireuna istri awewe. Gigireun awewe na nyaeta aya minuman keras, botol minuman keras. Cek Hasan Basri alus keneh urang atuh cek Hasan Basri alus keneh urang daripada eta pamuda. Eta pamuda maksiat ngaduan bobogohan jeung awewe bari jeung mawa minuman keras. Tegung silila beres ngobrol eta aya kapal ngalewat. Anu kapal eta langsung dijungkel. Jelema nu aya dina kapal eta aya 7 jalmi. Wah, king kolobok sadayana. Da kapalna dijungkel. Tidinya eta pemuda langsung ngajleng. Wah, langsung ngajai nyalametkeun anu 7. Ternyata nu bisa disalametkeun ku eta pemuda kur genep jalmi. Beres ka basisir ngobrol ka Hasan Basri. Hei, si Hasan Basri, cenah anjeun ngaku leuwih halus sibatan kuring. Si Hasan Basri luas.
Padahal anjeunna ngaretek teh dina hate kok ieu pemuda apaleun. Urang ngaretek bahwa kuring leuwih alus sibatan eta pamuda. Ceuk pamuda kuring nu disebutkeun jelema goreng, anjeun nu disebutkeun jelema alus. Kuring nu disebutkeun ku anjeun goreng bisa nyalametkeun genep urang. Cik anjeun jelema soleh, jelema alus, salametkeun tuh hiji deui kuring teu sanggup. Ku jebur teh Syekh Hasan Basri, rek nyalametkeun hiji jalma nu teu jebur di lautan. Ternyata lami di jero laut pas hanjat ka darat teu salamet nu hiji alias teu kapendang. Cek eta pamuda tuh geuning anjeun nu ngaku leuwih alus teu bisa nyalametkeun hiji. Kuring nu disebutkeun ku anjeun goreng bisa nyalametkeun genep jelema. Naon ciri bahwa anjeun nu goreng teh? Kuring cicing jeung awewe eta teh hitung kuring. Gigireun kaula aya botol minuman keras eta mah ulut batur kuring hayang nginum eueuh wadah dikungkurahan deusian cai heran. Akhirna Syekh Hasan Basri ceuli gara-gara goreng sangka anjeunna jalmi soleh jadi turun derajatna jadi butut leungit karomahna leungit maunahna naon kusabab boga hate goreng. Coba lamun boga hate alus 40 jelema nyebut alus ka urang bakal jadi jelema alus. 40 jelema nyebut beunghar ka urang bakal jadi jelema beunghar. Naon? Ladang doa batur. Sok rek naros ka ibu-ibu jeung bapak-bapak. Ari bapak jeung ibu boga budak. Kadu budak. Tina hasil hubungan nu mana eta budak? Nu malem ka sabaraha eta? Abah teh, Bang? Teu apa, nu penting abah mah ikhtiar we. Leres, nu penting ikhtiar we geureuy. Cek Mang Min dina malam Jumat, wah geureuy we. Da jadi jeung jadi mah urang mah teu nu ngajadikeun mah Gusti Allah seperti jelema anu bisa beunghar. Da manehna teu apal tina jalan mana eta jadi beunghar teh. Usaha ieu. Ternyata manggina mah dinu eta ngajieun budak daduh ka di rumahna eta jadi budak teh ternyata geus kuduna jadi dinu eta dinu mana gitu jadilah seperti urang disebutkeun jelema goreng ku jelema 40 urang jadi urang teh goreng disebutkeun jelema soleh ku 40 urang jadi alias ladang doa ti batu. Maka lamun urang loba suudoh ka batur berarti jelema nu disuudohan ku urang sok sanajan halus bisa jadi goreng. Naon didoakeun atuh urang. Maka lamun urang selalu husnudzon ka batur nu goreng oge bakal jadi halus, bakal jadi soleh. Kabudak urang wah ieu mun soleh itu bangor. Wah, pinter urang kabeh sakitu ngendog we oge. Dipuji lah tuluy-tuluyan atuh ku kolot tadi hina ngomong batur dipuji tuluy-tuluyan akhirna eta budak nu tadina ngedrop bodoh tatkala dewasa jadi pinter itu teh naon kan doa kolot museukeun itu pentingna kudu husnudzon ka batur di mana lahirna eta tina lisan dzakiron lisan anu rajin zikir tina hate anu selalu bersyukur loba ingat ka Gusti tas kitu ulah loba jadi jelema gelo kan ngalamun we berkamana-mana teh ngahayal we tuh ya daripada ngahayal mendingan zikir mah diburuhan ku Allah oge sok sanajan sapertina jelema boga kakurang boga masalah pasti ku Allah bakal diberi rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ti jalan mana we arah rezeki datangna lamun urang beuki ngadeuketan ka Gusti lamun beuki ngajauhan ku Allah beuki disungkun. Apun dan nu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim
yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahli